Oh, si Ohang kemana ya si Ohang ya? Keluar ya puting-puting ya. Hang, Hang. Nah, Kang. Gitu. Kunaon mana ngalamun wae? Oh, laleuleus awak Kang Laleuleus ieu nyarari awak laleuleus. Shooting mah Hang. Malah ieu mah. Kumaha tuh ngahiburna ieu maneh supaya ulah ngalamun? Urang mah yang tolab lah, uang tolab nih ge. Tolab di mana? Aing ngajina arek mah. Maneh ngadengekeun. Siap, Kang. Tapi aing mah mu ngajiekeun jelema mah loba nu teu ngawaro. Asup ti ceuli katuhu, kaluar ti kenca. Asup ti kenca, kaluar ti luhur. Asup ti kenca, kaluar ti katuhu. Aing mah ngajina arek keur jin aing mah. Jin. Anu bener wae Kang. Manya ngajiekeun jin. Hang, Allah teh nyiptakeun jelema jeung jin teh angin ibadah, keur ibadah. Mane jin eueuh nu mamatahan karunya. Tapi heueuh oge akang kumaha akang we? Moal kawalat Kang ngajiekeun jin. Teuing aing teu nyaho lah. Kewe sugan aya nu komen. Kawalat moal ngajiekeun jin. Sok atuh Kang karakter. Nya. Aing dimulai yeuh. Bisi aya jin anu arek asup agama Islam ngarumpul ka dieu yeuh. Aing arek ngaji dipapatahan ku aing yeuh. Aduh, Kang sok sieun kawalat ya awang mah mangiluan rek dongtone nya. Tolab. Sia mah cicing di dinya aing di dieu nu ngajina ge lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi teu pati-pati Allah nyiptakeun jin jeung jelema angin kudu ibadah. Ibadah eta kudu dibarengan jeung ikhlas. Ikhlas dina hate, ikhlas dina sirah, ulah ikhlas dina sirah, dina hate unek-unek. Ulah teu meunang. Bisi aya jin anu arek asup agama Islam. Ieu nya Islam teh. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji lamun kawasa di jalana. Tapi jin mah teu kudu ge naek kapal, pesawat, tinggal ngapung ka ditu meureun nya. Ieu lamun salah aing ngaji nya semata-mata kebodohan si Ohang. Aduh kunaon eta teh mamawa urang apal akang ngajina ge. Mah ieu teh aing daripada maneh ngalamun wae hayo teu dihibur ku aing. Tah para jin anu teu kadeuleu dengekeun nya. Jadi mun maraneh arek asup agama Islam teh kudu syahadat. Kadua kudu salat, katilu kudu zakat, 4 puasa, kalima munggah haji. Anu penting kahiji we geula syahadatnya. Kalimah syahadat teh bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hartikeun dina hate sorangan. Aji teh gaji. Serius ya teh Hang, serius atuh. Degek. Moal panjang teuing Kang eta ngaji teh ieu aduh unik kumaha mun aya jin ngararumpul. Bodo amat aing mah rek jin oge naon. Teu sieun ku jin. Aduh.
arek jin arek jelema bisa rekomen-komennya di handap subscribe oge ulah poho beres abis si kawalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.